Jadi sekali deui dijieuna ieu alam dunia teh lain jang jalma anu teu takwa, tapi keur anu takwa. Apan loba cenah ajengan anu teu takwa da seseueurna malah kira-kira hiji berbanding 100 juta. Hiji anu takwa nu 100 juta anu hanteuna. Jadi lamun penduduk di Indonesia 170 juta kurang leuwih meureunana, nu takwanana teh hiji sapotong. Ongkoh cenah cek ajengan ieu alam dunia jang nu takwa, pan anu teu takwa sakitu lobana, na teu meunang kitu hirup. Pek bae rek hirup mah ngeunsing kagungan emutan. Anu teu takwa hirupna di alam dunia teh hakikatna mah nurut kanu takwa. Keur anu takwa ieu jagat teh. Da bapa oge ngadamel bumi lain keur ucing apan. Sugan pawali kota bade nyuhunkeun izin membangun rumah, bade ngadamel rorompok itu watir. Ucing sabrolan rek ngajuru, sok aya anu kitu tara. Keur anak we jeung keur bojo imah mah, tapi lain hartina ucing teu meunang hirup, pek wae rek hirup mah. Malah sakapeung mah ucing sok miheulaan kulem apan dina kasur ibu teh. Kasur dipoe spray diistrika diberes-beres, anu kerjut meuesan diomekeun. Da puguh ge engke peuting boga rencana jeung bapa budak. Ibu mah can nincak-nincak acan, ucing mah pan geus ngeukepan guguling. Meunang eta. Kitu teh meunang. Kumaha sia we? Ngeun jadi persoalan ucing teu meunang mineng teuing ngising dina kasur anu boga imah. Kitu persoalanna. Manusia anu teu takwa meunang hirup di alam dunia pek bae. Malah sabenerna nama sebeuh keneh nu teu takwa jeung anu takwa oge di alam dunia teh. Manusia anu takwa mah can ngajaran sare jeung awawe anu can dikawin. Anu teu takwa mah kapanan dipapai. Manusia anu takwa mah can nyahoeun asa kumaha rasana arak. Manusia anu teu takwa mah kapanan 7 dreum. Meunang lain meunang. Kumaha maneh we? Ngeun nu jadi persoalan manusia anu teu takwa tong loba teuing tingkah lakuna nu metak ngantegan ngagokan ngahalangan kana usahana manusia anu takwa. Sabab ieu alam dunia ku Allah Rabbul Alamin dijieun teh keur nu takwa, supaya dieusian ku nu takwa, ngarah dibangun ku nu takwa, supaya diatur ku manusia anu takwa. Sabab moal aya anu bisa ngatur jagat kalawan beres iwalti manusia anu takwa. Kira-kira ieu kahartosnya kusadayana. Jadi sina takwa teh nu kahiji rek dipercaya ku Allah Rabbul Alamin ngeusian ieu jagat, ngatur ieu jagat, ngabangun ieu jagat. Sabab moal beres jagat alam dunia kagungan Allah lamun lain diatur ku manusia anu takwa. Geuning cenah ajengan di Eropa jeung di Amerika boro-boro takwa can disunat-sunat acan, tapi lancar sosial ekonomina. Da lain masalah dunia wungkul, hayang untung di dunia jeung di akhirat. Bisa jadi alam dunia bakal beres diatur ku nu teu takwa, beres bari bungah di alam dunia, tapi akhirat teu kapanggih naon-naon. Tah nu matak ngarah untung dunia akhirat teh pek urus ku nu takwa, atur ku maneh, bangun ku maneh, eusian ku maneh, nyaeta ku jalma anu takwa ka Allah Rabbul Alamin.